Putra wali nyapait nyapeheur mangke atuh mangke sugana anjing di mana tuh. Orang yang outdoor teh mau naik bebedilan kudu keluar. Gitu. Kalau berdor berarti bedilan mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui. Ramai aya namanya mobilnya. Pendak deui sareng simkuring dina acara Doping Dongeng Ngopi Jeung Kuring. Simkuring kamari sejan nepangan Pak Haji Dodoy. Anjeuna ternyata salah sawios pelaku manawinya. Salah sawios pelaku sejarah dina pergembyungan. Kumargi 4 generasi anu parantos ku anjeuna sejanggiringan ti awit anjeuna alit murang kali remaja dewasa dugi ka ayeuna masih keneh aktif dina pergembyungan eta. Tah ku kituna supados teu panasaran mangga simkuring cuplikana teh bade nayangkeun cuplikana liputan waktu simkuring saparakan cahan nepangan Pak Haji Dodoy. Mangga nyanggakeun. Ieu lain imahna buahnya Pak Haji Dodoy. Gak nama ieu. Kurang coba we kedornya. Sok. Mudah-mudahan imah Pak Haji Dodoy. Aya ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Punten. Mangga. Aduh, aya nu karasep. Kelompok napa Haji Dodoy mulai? Mohon insyaallah. Mohon. Ayo atuh. Mohon. Punten Pak Haji. Alhamdulillah. Yuk, aduh ieu. Sore barokah ya. Alhamdulillah. Seueur manukna Pak Haji. Alhamdulillah, ampun anak mah gila. Yuk salib Pak Haji. Wah, salik. Di dinya. Di dinya gitu sok. Rada ieu lah. Rada raoseun kitu manawinya. Nah, ieu Pak Haji manawi hapunten simkuring duaan ngaganggu waktosna manawi sonten-sonten janten kamari manawi nya mobilnya. Mireng swanten ieu Gembyungan Pak Haji. Abdi teh kan nepangkeun gitu abdi Agni manawi ieu sareng Mang Ubed karusan kamari teh. Abdi teh nuju diajar manawi kitu hoyong ngaguar windu herang khususna ke atuh manawi kapayun mah tos majeng waktos aya teh dipaparinan sehat rezeki aya kuningan manawi hoyong dibahas ku channel TV simkuring teh. Channel TV urang teh naon cenah Mang Ubed? SNS Sawagi TV. Sawagi TV teh nya awit SNS nama ti Nusansino lah manawi grup abdi nuju ka Pungkur Aralit manawi kitu Pak Haji. Nah kamari teh abdi nuju aya syuting outdoor nuju ngilari di tempat tabet gitunya di tempat tabet teh nu mana abdi teh tos ngabahas di episode 1 acana mun teh acana aya visualna. Nah kamari teh abdi teh sareng Mang Ubed teh ka tabet mun ngadangu aya gembrang-gembrung naon saur abdi teh. Nah pas naros cenah eta teh nuju gembyungan. Nah, iya gitu. Gembyung teh naon atuh saur abdi teh nya? Keur muludan kamari. Oh, mohon sasih mulur mana we teh nya Pak Haji, mohon. Nah, terus tos naros-naros teh cenah aya nu masihan terang teh pami bade naros gembyung mah aya pelaku sejarahna, terang sejarahna sagala rupina nu nyebutkeun Pak Haji Dodoy gitu nyobet gitu. Sagala rupin ge kenah kuno ahlina. Ari eta mah urang teh panda ari naros kanu sanes bili lepat cenah gembyung jual puguh nu ditabeh ngawartoskeunana nu dipetik nu digomreng pan meureun janten aneh saeuna. Tah kitu Pak Haji abdi teh manawi seja sumping ka kelompok Pak Haji ka dieu teh aya sababaraha pertarosan manawi kitu nya.
kanggo pamirsa Ela saya. menaros Oh. sekarupit teh. Atuh, kami eta mah aya mah di aya-aya kenapa Ji? Neng. Iya ya tamu ya. Cik di kopian kira ada hadalna tuh. Nuhun Pak Haji. Neng kopinya neng. Duh, nyesahkeun ya Pak Haji pada mari aya mah. Sakadar kopi lah. Mohon. Atuh naon lah. Itu Pak Haji. Putra. Cuma gitu putra. Ah, enggak si Kindo. Aduh. Iya mah gelis. Momen. Nyesahkeun teh. Teh da mah. Kuning kayut si teteh, masya Allah. Nuhun teh, nuhun. Aya jujur kira teh. Cik kira. Nuhun Pak Haji. Nah, nyesahkeun Haji lah. Ah, sok lah. Nuhun, nah Pak Haji nya ada ieu menawi ieu kopi terus aya dikeun kasih teteh menawi terus dipanggilkeun ya. Aya sababaraha pertarosan menawi ti pamirsa SNS Sawah TV teh nya. Perkawis ieu teh da abdi hoyong gitunya terang hoyong uninga. Tah ari gembyung teh naon salerosna Pak Haji? Gembyung teh gitu. Nah, ari gembyung teh nu dikenal teh hiji alat tradisional anu dijieuna tina kayu jeung kulit. Tah ieu teh didamel teh nalika keur siar Islam. Berarti tos di zaman buhur Ya, mana namanya Pak Haji? zaman buhur siar Islam. Terus dina raraga lagu sareng lagam sareng tembang lagi sanes tembang iya tapi ku nyandak tina Al-Barjanji Sholawat. Mohon sholawat ka Kanjeng Nabi. Nah anu mana dilaksanakeun teh satiap muludan. Kapungkur mah di Windu Herang aya 2 kali mulut sikap jeung mulut kuren tanapi mulut rakyat upami mulut sikap mah tanggal 12 upami mulut sikap mah mulut rakyat mah tanggal 2 hiji mulut sikap teh manawi sikap teh pas manawi sareng. sanes aya sikap teh orang yang berjasa di zaman penjajahan di Palinan sawah 200 bata di Windu Herang mah tah dihak milikeun tah janten Penghargaan Pak Haji. penghargaan janten istilah teh sikep ngan aya nama ti sapanjang saparantosna sawah eta teu aya istilah sikep janten mauludan teh dihijikeun diatur ku Bapak Lurah Pagunggur desa kene anu teh kelurahan aya deui eta teh upami nyunatan urang kali sapi karanggapna teh atanapi ngadekeun imah kadang-kadang terus aya deui upami muput ka di daerah mah upami bayi 7 dinten teh sok dipuput gitu kan aduh Kindo pemirsa, masya Allah. Mohon. Nuhun teh. Contohnya ieu tah kamari tilas di masjid teh cari Oh, janten kamari anu kadang urang teh mau bet ieu aya alatna. ieu asli nama ieu Masya ieu Allah. asli nama kan da atuh tos ratusan tahun tos teu kieu teh da bujeng-bujeng kayu atuh jalma ge Eta bahanna tina kayu naon manawi nu Nah, Pak Haji? ieu mah kayu nangka saur Uyu teh. Ada kayak anu baru teh naon? Pak Haji teh nu alali teh. Nu mana? Manajikan Pak Haji, Nah, supados kali kita. teh. Ieu mah paseutna ieu mah pamageut. Manajikan Pak Haji, pilih ieu. Pin sakedap tah pamirsa. Horeng teh ieu masih keneh aya gembyung buhun. Gembyung buhun saksi bisu manawi tuh kulit tilu mung tilu tos karoropos karoposnya tah ieu aya kulitna, ieu kayuna tina kayu nangka tah teras ieu namina teh naon tadi teh Pak Haji? Pamageut tanapi paseukna tah alhamdulillah aya keneh. Ieu aya keneh. Mung nyakitulah manawi beurit sagala rupi geuning tatos bulukan alhamdulillah. Keun Pak Haji manawi mah keur pusaka manawi simpen manawi nya Pak Haji. Alhamdulillah. Anu sok nabeuna teh Bapak Elon Sahlan. Mohon aya keneh manawi almarhum sadaya oge atuh. Tah janten urang dongeng we nya. Nya mohon Tah kitu janten ieu sakaterang Bapak yen gembyung anu aya di Windu Herang teh
nalika jumenengna kersana Eyang Nur Alim. Eyang Nur Alim. Tepatna jenenganana Tubagus Nur Alim Sacawi Lastra. Mohon. Ya masih kena terah bapak lah. Dan bapak ayeuna katurunan kayak hiji lu. Katilu berarti kaopat. Nah, sekitar 1.800-an anjeun jumeneng da pupus nage tahun 1800 masih awal-awal. Dina yuswa 120 tahun saudara teh. Masya Allah panjang yuswanya, mohon. Janten ieu teh turun temurun ti kawit mantena nuju Jumeneng. Nah, terus lungsur ka Bapak Imam Suradinata. Naing sanes putra pituin tapi ajeuna teh sebagai mantu. Oh, berarti makna manawi nu putra uyut kelima manawi ditunya. Mohon. Sareng diteraskeun anjeunna tos pupus diteraskeun deui ku Bapak Dul Sajat. Mohon. Nah, Bapak Dul Masih saruntuyan Pak Haji. Mohon, Bapak Dul Sajat teh eta teh istri Bapak Dul Sajat teh putrana Bapak Imam Suradinata. Janten Putra mantu oge. lungsur di ka mantu deui. Nah, terus ka Bapak Timpan Sarip. Nah, eta putra Bapak Raksadi Jaya. Nah, eta salevel sareng bapak eta mah satingkat. Seangkatan Gaduh iong pengennya Pak Haji. Ya, Bapak bapak Sarip. mah gaduh naon namina teh? Gurokan gitu mah. Gurokan. Nah, terus ti Pak Ahmad Sarip ya kalasan bapak sok ngimpi lah dari zaman usia alit usia SD sok kurang ruang liung gitu ngiring. Aya anu beberapa tanda atau napi lagam atau napi lagu dina sai-sai eta anu kacatet. Di antawisna aya istilah alhamdulillah, aya fakam, aya seur-seur deui lah. Kamari ge alhamdulillah dina kaayaan ayeuna ke zaman Covid-19 masyaallah teh sagala rupina anu biasana sadesa dihijikeun kamari mah mauludan teh di 5 kampungkeun Sesuai RW na masing-masing mana RW gitu. hiji lebih ke RW 5. Terus piraku di Masjid Nur Alim teu aya pisan. Nah, masyarakat teh laleungiteun kusabab teu aya gembiung-gembiung acan. Ya Bapak teh alpuka sareng rencangan di DKM Masjid Nur Alim. Ya alhamdulillah digelar tah dinten Jumat teh sadaya Jumat. Ya alhamdulillah. Sok sanes kumaha-kumaha ya ieu mah kedah menyesuaikeun sareng zaman milenial itu sebenarnya. Mohon Pak Haji apalagi Ini gaul Pak Haji ya. Atuh kan kedah nyesuaikeun gitu nya. Aya tradisionalna nya. Aya deui modern. Ya lagamna lagam modern. Ya contohna lah sok aya dina televisi lagu-lagu nu sarae tadina namina teh YouTube menawi gitu. tah itulah bapak mesti apal anu kitu kana hese lah tah janten dugi kadangan ayeuna teh bapak ya khususna sareng sarerencangan janten katurunan kaopat eta teh Bapak Alim, Bapak Imam, Bapak Dul Sajat, sareng Bapak Ahmad Saripnya. Terus ka simpuringnya Pak Dodoy ayeuna alhamdulillah. Kan kunaon ayeuna Bembiung henteu tenar sapertos kapungkur. Teh kapungkur mah kahiji kasenian-kasenian teh langka. Ya paling aya kelilingan segala macam lah eta. Hiburan teh mung eta tanah menawi gitunya. Mohon. Nah, kapungkur mah gembiungan bae nu aya teh. Shalawatan, syiar Islam, ngalap barokah, atuh pami urang kali 7 dintena, sangkan urang kali kita bumi pameget soleh, pamisti solehan. Upami ngadamel bumi, atuh sangkan bumina makmur, barokah. Tau pami ayeuna sapertos maulidan urang teh da mahabbah ka Rasulullah. Tah alhamdulillah. Janten sim kuring sarerencangan atuh karesana aya da bararudak ngan nya kitu kumargi lagamna rada sesah nya teu acan nularkeun atanapi lah cek bahasa kremna mah regenerasi lah janten bapak teh kahiji hoyong ngalestarikeun nilai-nilai budaya
Terus kedua hoyong sangkan ieu seni tradisional teh ulah dubika ngan saukur nami wae. Tapi dubika iraha bae ieu kumargi eusina atanapi lagamna atanapi eusini nyata lagu teh estuning nyandakna tina Al-Barjadi. Atuh bide bade nyobaan mangga siap insyaallah da manawi kitu Pak Haji sim kuring oge kan sanaos kamari ngadangu suantenan diraos kitu langgam-langgamna tadi oge sareng mangubet teh di jalan teh dongeng teh sugan gitu tah para pemirsa sadayana alhamdulillah tadi parantos dipedar jelas aya Pak sadik ieu teh nu disebutna teh kempringna gitu tah upami sok kira majikan tah Iya, ieu sok pemirsa senang, nilai teh kempring sok alhamdulillah pemirsa ya sakatenan nyiar ilmuna urang oge diajar cara nabeuna. Ya naon ini magang ya Pak Haji? Ieu mah namina teh gendungna atanapi goongna. Cocok sareng salira mah ya Pak Haji. Lain mobil copong itu. Atuh da tukana sangatna. Bos tah ieu nu benerna mah hareup. Tah. Sabab bapak upami jepeng nu alit. Saya gitu ya kata wis ya Pak Haji pun saya. Tahu kira kempringan. Siap. Mangga pemirsa sadayana urang diajar. Kan ieu teh kedana mah ya gendangan teh. Gendangna da manawi lah ieu mah da nabi lagi dadakan anu Pak Hajinya. Pemirsa mangga nyanggakeun urang diajar kempringan panerus sareng goong dina gembiungan insyaallah mudah-mudahan ya sim kuring sadaya hoyong jantan generasi penerus lamih ieu gembiung teh obor baralakeun Lanjut terus ka payun insyaallah pas kumargi eusina ge sae sadayana sareng nu langkung utami nu langkung hebatna ieu dina deungeut ayeuna urang aya di tempat anu asli ieu pelakuna turunanana ahlina generasi kaopat di Uyut Nuralim nu kamari tos dicarioskeun di episode 1 acana nu diabadikeun janten Nabi Masjid anu aya di Puseur Daya Kelurahan Indung Herang. Mangga urang diajar nabeuh gembiung ieu sareng Pak Haji Dodoy. Kumaha Pak Haji? Contoh aja mah bari jeung Balemotan gini ya Pak Baliut. ya kita diajar teh ya. Santang nih Mas. Siap Pak Haji alhamdulillah. Ieu naon teh mah. Bari dileut atuh kaseta. Nuhun siap nuhun Pak Haji. Tah tina sagedengeun perkawis pergembiungan Pak Haji manawinya ieu sim kuring saparakan sateh manawi sejak lah bade ngelmu mun ngelmu teh mah Pak Haji. Udah kahlina. Sanaos manawi sim kuring mun disebat lak-baklak kudu ngobetnya dan meureun ieu usia tos sakieu kadang makan teh alit ngaririntis naon bae sih budaya nu aya di Indung Herang teh kasenian nu aya di Indung Herang teh tangtosna kasenian-kasenian memang anu di dalamna teh syarat dengan ilmu agama syarat dengan ilmu hirup Siar agama utamina tadi di gembiungan nanam gitu walaupun rada papaliut gitu dah insyaallah hoyong diajar kumargi kusaha deui Pak Haji
upami sanes ku urang mah. Iya, Kitu nu ngamumule budaya Sunda khususna gitu. Kahiji urang teh nu bogana. Tidak ku rek diantep nu bogana. Bisi aku ku batur mana Nah, Pak Haji. gitu. Sakaterang bapak mah kieu kasetnya. Kahiji hari seni kaya tradisional, aya modern. Aya nu nganggo alat, aya nu teu. Contohna di Indo herang kapungkur aya anu disebat mamaca. Mamaca teh Mamaca teh beluk lah lamun di Serang mah gitu, Serang Banten mah. debus gitu. Tas gitu lah. Jadi aya nu ngajual, aya nu meuli. Misalnya cek dede teh. Poe ieu poe Sabtu. Poe ieu poe Sabtu. Tah gitulah. Nah, gitu. Kan bapak sorana teu sae juga si pohang gitu lah. Tah eta teh eusina teh riwayat Nabi. Eta saan sok ngabeluk gitu teh Pak Haji. Tah eta Ngabeluk teh Pak Haji manawi. Bapak Sahlan, bapak eta tuh juga garap juga gitu. Kata biku bapakna si naon teh geuning lah. Tilam deui jenengan teh. Bapak Rabun, bapak Nata Rabun. Nah, sempurna si Gegen. Oh, mohon Mang Gegen. Mohon. Eta anu kagungan kan bapak teh dugi karenget ayeuna ngilari teks anu aslina teh teh kapila. Kusaba bari teh nu zaman gorombolan dibarulikeun. Bukan di kabel di mana. Terus aya deui genjring. Rudat. Kapungkur aya rudat anu dipimpin ku Kersana Abah Ulis. Aya nu dipimpin ku Kersana Bapak Ketip Sari. Aya dua grup rudat teh. Rudat. Alhamdulillah nya Bapak ge kalebet personil. Assalatu ala nabi lah itulah jeung saterasna. Eta oge eusina dina rudat teh nyaeta shalawat nabi. Mung ayeuna kumargi kadesek ku zaman rudat teh hampir punah. Ayeuna mah kudangdutan pa di jalan make buruk segala macem lah. Terus kadienakeun aya buburokan. Eta ku Bapak Ketip Sarif diteraskeun ku putrana Uci. Aya di tas saha teh Mang Bajir. Mohon di Paliwetan. Mohon. Tah eta teh pajeng pisan. Tah rudat teh dianggona setiap bade nyunatan murang kali. Upami enjing bade disunatan teh dipapag. Cariosna teh dipapagna teh di Birindaye. Di ya sekitar Bapak Saki lah. Ya kencing anu ti dieu nya. Bapak Saki, kakulon Bapak Saki deui, jadi dua Saki gitu. Budaya sareng di Saki. Saki. Tah, nu kaalaman ku Bapak ditumpakeun kana kuda, dibayun aya rudat. Kayak punten Pak Haji, ari di Winwarang aya kuda kitu. Ya. Di kitu teh di Sumbawa Kan gara ada Delman hari ya Delman. Bapak Saki, Bapak Timu, Bapak Dos Wanda. Terus Bapak ieu teh sa Bapak Pak Johani teh geuning lah Bapak. Tas ada Mang Salim nya. Mang Salim. Seueur aya melasna. Ngan ayeuna kumargi tos bumina sarae, jalanna tos sesaheun jalanna janten tos teu aya nu gaduh. Teh deui si murang kali sunat teh nyekar teh kapungkur mah nyata katabet. Ya nyekar teh didinya ngahormatan jasa-jasa para leluhur. Teh lebet teh Pak Haji teh makam eta nepi. Tah eta teh Sampet. menurut panalungtikan mah para ahli sejarah sanes makom, sanes kuburan. Tapi ciciren patilasan nalika kapungkur nuju zaman babak-babak kuningan ya nyaeta ramayang Pangeran Arya Adipati Awangga sareng Pangeran Arya Kamuning tang ada malalna teh di dieu bayaning keris tah menurut cariosan keris oge teh ditakol ku palu di beuleum tapi dipaut. Masyaallah. Tuh ayo beusi pan liat gelas ya. Jadi mungkin ku urang mah tapi ku ilmu anu langkung luhung leluhur urang sadaya tiasa ngalaman terus uji kaseukeun. Nah ayeuna
patilasan tanah titinggalanana masih keneh tiasa ditinggali nyata di kersana almarhum bumi Bapak Ahmad Rohim. Eta terah keneh ti dieu. Eta putra Nyambung kene ka Bapak Nur Alim. ya, Itu eta bagus. teh incuna Bapak Nur Alim. Di urang mah landian Pak Sekda. Mohon Pak Sekda, mohon. Terus urang kali saparantosna nyekar ngahormatan ka para leluhur. Nguriling teh kapungkur mah kamuning agung. Tah ieu mah naik alitnya terus Di tengahnya Kepala desa. nguriling sapertos tawaf. 7 kurilingan gitu tah. Ya meureun eta teh ciciranna yen agama Islam teh nalika keur munggah haji aya tawaf gitu tah. Nah, walau alam duka maksud tujuan kumaha. Nanging eta di emutan ku Bapak eta teh hiji ciciren tanda keur umat Islam yen keisuk jalaning pagetok nalika munggah haji teh tawaf 7 kurilingan Ka'bah. Tah ieu masalah Ka'bah ada kamu nih. Tah teras kokulon nya. Tah upami kruk mah Istirahat ya. benjiring sanes kanten mah liren. Nu digilang teh Tah urang kali sunat mah nyekar ka sepuh-sepuhna nu tos teh aya. Tah aduh ajakannya foto nanti disiapkeun ya. Mohon ya ka dokumentasi. Insyaallah ka payung Pak Haji lah. Urang tinggal. Urang ngamangali ka dieu kitu nya mohon. Eta kadua genjering. Terus katilu dog-dog. Aya dog-dog di urang Dog-dog ge. teh reog. Nah, eta mah Pak Ori. Oh, Pak Ori. Malian mah anjeunna sebagai produsen. Ada melan. Biasa ada melan dina tangga kalapa jeung sanesna tenang. Terus aya deui di atas katenan eta mau buburokan mah nya. Terus aya seni modern kapungkur nalika bapak ke remaja. Aya grup orkes karya remaja. Dangdut. Kunaon karya remaja? Segala alat peralatanana didamel ku grup. Itu mah saya. Aduh, hebat Pak Haji. Ada bal gitar, Gitar, bass. bass gitar dum. Bas betot. Eta teh dibikin ku kersana almarhum Bapak Emo Suharma. Terus tahun 60-an oke aya nu disebat keliningan. Nah, nyata pimpinan kersana Bapak Udi Rusdi. Mama Udi. Keliningan. Kapungkur mah aya nama jaipongan dah gitu kan. Dari beneran teh kebek seniman nya kita. Aya deui calung. Nah, dipimpin duka kesat. Apa itu namanya kamu? Apa selalu mah? Dah satu. Kantor si kumaha gaduh calon tapi kumaha. Lalu kita teh ku Dede Sudianto. Nah, alhamdulillah aya lah sakalian naon namina teh urang sapulukaneun nalika urang butuh kesenian tradisional mah aya ka ieu beneran. Janten kitu tah sagala sesuatu oge tergantung niat urang sadaya. Lamun niat urang hayang ngamumule seni budaya urang insyaallah dugi ka iraha bae eta seni teh moal leungit. Insyaallah. Tapi nalika urang geus nu kang nonggong geus teu ningali kana seni tradisional komo ditinggalan turunan urang karuhun urang Sunda baheula piraku atuh rek janten. Dan Bapak Mamanat ka hideung anu ngarona keneh. Siap Pak Haji. Insyaallah Pak Haji. Acara ieu teh Bapak seneng pisan. Nuhun. Ya, lamun bisa mengadukung lah ku materi segala macam gitu. Siap. Ngan ngadoakeun mudah-mudahan ieu teh acara ieu teh tiasa ditonton, ditingali, tiasa dihayati ku khususnya urang Indo Herang anu aya di mana bae. Nu di Jakarta seueur, nu di Bandung seueur, nu di Cirebon aya, di sakuliah dunya Nu di Saudi ge aya ieu nya. Mudah-mudahan Di Ulo-ulo. Wah, Sumatera. Mohon. Sumatera ini mah. mohon cenah di share tanaon geuning lah. Siap Pak Haji. Subrek. Ya gitu. Jadi biar aku orang nonton baik film Batur atunya. Atuh nya urang Indo Herang we lah nonton lah. Tah kada demut pamirsa kitu manawi pesan-pesan di Pak Haji. Nah, gitu lah mohon di atas tiasa silaturahim ka Mohon atur nuhun Pak Haji. Mudah-mudahan hidup gaduh acara teh kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing langgeng dina kaayaan barokah. Amin. Kalian mugi-mugi taskeun
guar ku hidup ayeuna windu herang heula sing seet nya geus seueur di windu herang teh patilasan para leluhur urang teh aya Ramajak Sampati Kusuma aya Gede Kamunding aya Uru Anggapati tah paling ceket tajuk dirinya tah di guar we teras sangkan atuh urang meureun mimitina anu tiasa terang dulu urang can kantenan urang windu herang terangan sadaya ieu teh keur siar sangkan urang windu herang teh apa kana duluhur anu aya di windu herang dan Bupati oge setiap bade ulang tahun Kuningan nyekar ka windu herang kan dieu nyekar hadir eta teh ka mana we teh Paji nah eta teh acarana teh tahlilan doa terus patilasan di dieu para Ramajak Sampati Kusuma terus ka Gede Kamunding terus sontena ka Cirebon mudah-mudahan atuh segala rupina anu hidup sadaya direncanakeun supaya dina kalancaran terus mudah-mudahan ieu teh aya manfaatna Amin eta utamina Pak Haji kana Pak Haji sing sehat Amin lagi panjang yuswa magi sim kuring manawi generasi muda insyaallah hoyong mah gitunya janten generasi penerus dinu sae ngamumulena insyaallah manawi kan Pak Haji meureun gaduh dongengkeun ka anak incu atuh sim kuring ge gaduh cita-cita hoyong kitu kan motona ieu motona teh kumaha teh Pak Haji nu urang ku urang keur urang oh gitu insyaallah da teu diaku ku batur kali urang sorangan mah kan lamun diaku ku batur teh kira ku cari wae siap Pak Haji manawi ilmuna teras pengetahuanana teras ieu cara nabuh alatna da parantos manawi pawenya Kang Ben mau ben ka guar sadayana di dieu tah buktosna ieu tah masyaallah mana cenah kunjungan teh ku bapak disebat tahun 1800 teh da estu ning ieu masih asli Paji catatan kanangan ieu manawi pamirsa sadayana alhamdulillah tah ieu masih tulisan tangan si Pak Haji manawi kita tulisan tangan oh ieu teh Bapak Wangsa Dipura Bapak Wangsa Dipura tuh ningali kertasna oge masih duka kertas merek naon ieu tapi harita teh kaos keneh nya Pak Haji belum eta benten asa menge tintana masih keneh ieu masih keneh orisinil pemirsa jeung kajaga karawat insyaallah urang salaku generasi penerusna siap ngajaga ieu siap ngamumule ieu pamudah-mudahan kapayun urang moal pareumeun obor keur dongeng ka anak incu manawi mudah-mudahan ieu teras langgeng Pak Haji hatur nuhun insyaallah manawi abdi kapayun silaturahmi di ka dieu mangga teh teuing ulah teuing diapilaikeun manawi dah hoyong mah elmuna manawi teras naon teh mah pengalaman Pak Haji keur eunteng urang keur pelajaran urang kapayun mudah-mudahan abdi sadaya di generasi muda khususnya generasi muda Windu Herang tiasa neraskeun mudah-mudahan lah Bapak biasa berbuat biasa membantu insyaallah segala rupina upami nilai tema urang sadaya gaduh niat hade insyaallah melak cabe moal jadi bonteng melak hade moal jadi goreng gitu tah lamun melak cabe jadi bonteng masalah melak jadi kita salah meuli bibit adieu teh tuh dieu non Pak Haji non mangga pemirsa sadaya ya kopi tisi kindeu masyaallah bismillah ayo non Pak Haji ya nah cur nah ieu cur Windu Herang teh geuning renyah di luar lembut di dalam insyaallah bismillahirrahmanirrahim masyaallah tuh aduh kasep ieu teh dulu itu makanya Haji alhamdulillah ieu gaya hibar tianggal atuh dadakan yo ge manawinya gitu hoyong nama seueur naroskeun di teh wargi-wargi SNS kalau di TV teh gitu kawis kunjung ngomongana makana abdi duaan ngabujeng ka di alhamdulillah sok sanos teh lengkap ge ya sakitulah kemampuan alhamdulillah Pak Haji manawi teh sakatampi lah mugi-mugi nah gitu manawi ka palawargi SNS Sawargi TV alhamdulillah urang parantos ngaguar naon gembyung teh
Teras ngawitana iraha gembyung teh pupuhuna saha ieu nu ngagembyung ka pupur teh manawi abdi sareng Mang Ubed sapara kanca di SNS Sawargi TV Pak Haji manuhun ka Pak Haji informasina teras ilmuna tentang gembyung nabeuna teh kumaha kaditos diajaran salit insyaallah kapayun abdi manawi sareng-sarengan di dieu sapara kanca saja nepangan di Pak Haji manawi mudah-mudahan mangga siap insyaallah Pak Haji. Pak Haji sing sehat. Amin pidoana. Panjang yuswa ya ti mohon SNS Sawargi mudah-mudahan Pak Haji aya dina salosna aya dina kasih. Amin amin. Sim kuring manawi sareng Mang Ubed sapara kanca ti SNS Sawargi TV bade pamitan. Bade ka mana atuh? Teras da manawi ieu seur kene jadwal manawi ieu nu ngantosan tos hareung sanes manawi ieu na. Bapak selaku pribumi jadi di kepanjangan. Ngaturkeun nuhun tas kenging kahormatan ieu Bapak teh. Teu tiasa ngahormatan tapi gitu. Cekap Haji. Sakali deui Bapak teh oleh ngadoakeun. Mohon. Mugi-mugi hidup atuh khususna sa para kanca anu menuju kagungan alpukah kanggo ngenalkeun sagala rugi kasayang di wilayah sabudeureuneuna mugi kenging ridho ti Allah. Amin 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 ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Haji. Abdi permios pamit manawi. Nuhun Pak Haji. Sehat Pak Haji. Nuhun sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Mangga Haji. Nuhun. Pilih yang saya mohon. Alhamdulillah. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah, pemirsa sadayana manawi tadi cuplikan liputan sim kuring nya Mang Ubed sapara kanca nepangan Pak Haji Dodoy. Urang ngabahas panjang lebar nya, ngabahas panjang lebar. Malihan mah urang diajar ngempring. Tah, diajar ngempringnya punten eta ge da namina diajar ngempringan teh. Masih kene tebih kana nya lah. Kana nu leres mah gitu nya gitu. Nah, teras pendak aya Kamar itu aya saha gitu nya. Kindo. Oh si Kindo teh masyaallah. Si abdi teh nya. Kita Saha eta teh saha? Asa tepang itu tapi dak geulis nu ieu mah. Geulis di kamari mah. moal sih, moal lah ponawa. Gelis lah. Manawi liputan kamari sim kuring parantos katayangkeun parantos kapidangkeun manawi sanes kirang sono manawi Kang Ubednya dina episode nu ayeuna sim kuring sejang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para pemirsa sadaya anu parantos ngarojong ngadoakeun ngadukung ku subscribe-na nuhun naon teh mah like-na komen share terus abdi ngantosan komentar-komentar anu membangun kangge kasayang mohon ieu channel leres insyaallah kapayun urang sanggakeun deui urang pidangkeun deui terus aya ieu naon teh saurna teh pamita sama urang pan ieu nyarisna bahasa Inggris nya pakai translate cenah gitu oh gitu oh muhun aya nu komen kamari teh coba cenah sekali-kali pakai bahasa Indonesia ada kebetulan yang nonton tidak hanya di Kuningan, tidak hanya di Jawa Barat. Alhamdulillah dugi ka Dubai, dugi ka Jeddah. Di ditu insyaallah manawi engke mah urang bahasa Arab ge bisa. Insyaallah. Barakallah. Khair. Halas. Tah kitu manawinya. Insyaallah. Tah ku kituna manawi kapayun urang terus berinovasi, urang terus perbaiki ieu channel Maria TV. Kayak ku tim teknis manawinya ku tim IT urang bakal aya running tag gitunya aya terjemahanana supados anu bade ningali manawi anu tacan ngartos bahasa Sunda tiasa ngiringan tiasa ngartos tiasa ngiringan manawi sakitu anu kepihatur sekali dihatur nuhun dak saketika bingahan ka palawargi sadayana nutos ngarojong acara ieu ngarojong channel TV ieu ngintun doana, ngintun like, subscribe, teras komen segala rupina insyaallah manawi komen-komena nu kusim kuring engke di waler kitu manawinya. Anu teh acan ka waler punten manawi kitunya da seueur pisan geuning ngobrolnya alhamdulillah. Gitu. Tah kagituna sim kuring sapara kanca permios dina episode nu ayeuna billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mun urang kerusing, urang ngadoping. Mun urang kerusing, urang ngadoping. Doping lain sembarang doping. Doping ngopi jeung kuring.
Sampurasun. Sampurasun.